warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala wa yakum li ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhal hadiun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahu alazim. Para wargi kaum muslimin muslimat, termasuk sikuri sidang kawasan rutin di Masjid Urang, di Masjid Jami Asyifa yang saban dinten salah sok diayakeun kawasan rutin. Mudah-mudahan amal ibadah urang bahan panduna musibatan anu akasa menunjukkan kabeh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi tetap dilimpahkan dipasarkan di jalan-jalan kajian dengan urang kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi anu pinuji, Rasul anu pinunjul, Nabi picontoh urang sadayana, tutur urang sadayana Nabi akhir zaman, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada pengikut-pengikutna insyaallah kalaban urang sadayana tutugi ka yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana sadakan kana acara salajengna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kang wargi-wargi urang, dulur urang, padaya-padaya urang anu kaleresan dina ieu saah nu sedang lahir sedang batin jasmani rohani. Mudah-mudahan ini hal pendamang di Allah Subhanahu wa taala. Pamor intinya sedama oke pasukan di organisasinya urang. Mudah-mudahan sehingga hal pendamang di Allah Subhanahu wa taala. Oke, amal milari nafkah ngabaikan keluarga nutupi butuh kehidupan di alam dunia. Mudah-mudahan kayak rezeki anu halal anu seueur anu barokah kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oge anu urang kali urang anu rumah tangga oge urang islami oge anu milari ilmu buah anu sakola anu masantren kenging ilmu anu manfaat buah dina buah sampureun ke di akhirat. Oke kanggo karuan-karuan urang anu tos muli rahmatullah, mudah-mudahan arajana di alam kubur keng maghfirah keng ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang sami-sami mawasalul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para wargi pariwarmakeun syukuri atau perasaan guru sadayana pangarsan sabil
Kantos ari namina Ustad Kiai dina hari-hari besar agama Islam ayeuna dina sasi Rajab tantosna sok seueur istilah nama anu ulam sok seueur anu manggil tantosna ayeuna seueur kesibukan. Mudah-mudahan di minggu payun salasa payun ayeuna tiasa ngisi sakumaha biasa. Para wali para hormatkeun simkuring betul kantos dina sasi Rajab ieu para wali sadayana terus jadi adat kebiasaan ilahan anu sae kantosna som ni'emun ni'eli hari-hari besar perayaan umat Islam kantosna jasa agama Islam ayeuna dina sasi Rajab. Ayeuna diurage para wali sadayana kantos insyaallah di Masjid Jami urang bari aya meeli meemut bulan sasi Rajab teh nyaeta dina dinten Sabtu malam Ahad bakal payun para wali sadayana. Sabtu ayeuna mohon Sabtu ayeuna para wali sadayana kantos tujuanana mieli diumpet kantos dirinya dina aya adang silaturahim oge ajan non tolabul ini aya sisi positifna aya sisi segi kebaikanana. Anu dia para wali sadayana aya wali urang baraya urang dulu urang anu saakidah kantos aya anu teu meeli oge. Jadi mencinta Rasul kita kanjeng Nabi dina meeli aya anu dicinta. Kanjeng Nabi ku perayaan samodel kieu. Nya aya di mimiti di masing-masing bika istana malah aya hari raya libur Isra Mi'raj. Dikenal libur teh dinten Jumat libur. Oke dinten Rabuna Rabu Kamis sareng Jumat sanes Rabu. Kamis libur ya. Kamis libur hari Imlek. Jumat libur Isra Mi'raj. Jadi libur panjang ya. Pikir eta jadi aya nu sarati hiji bicara kanjeng Nabi hiji meeli seperti Isra Mi'raj oge aya bicara kanjeng Nabi teh aya nu teu meeli. Nya hiji contohna misalna meeli kanjeng Nabi eta teh para wali sadayana ku ayana pandina perayaan peringatan Isra wal Mi'raj teh istilah nama mengunggah kembali ya kejadian Isra wal Mi'raj dina peristiwa diayatkeunana meeli Isra wal Mi'raj teh. Meeli kade dugi kusyukuring tolabul ilmi dibukana sagala bukti kejadian di ngawitan kanjeng Nabi dibelah naon dadana atina dihilangkeun sifat-sifat kemanusiaanana. Di kanjeng Nabi dibelah dadana teh 2 kali. Mimiti yuswa 4 tahun. Nah, oge dina peristiwa Isra wal Mi'raj eta salah sahijina bentuk cinta ka kanjeng. Dua-dua tu meeli kok. Rajaba, Bengkulu dan bahan sanesna aya wali urang anu oge sami cinta. Naon margina? Anjeunna berpedoman para wali sadayana da setiap ibadah, setiap naon rutinitas dina ibadah aya kedah aya landasan di kanjeng Nabi. Naon anu dipraktekkeun ku kanjeng Nabi
naon dilaksanakeun surga Nabi ku ayeuna dilaksanakeun teu aya di ditu nama teu dilaksanakeun eta patokanana sapertina peringatan Isra wal Mi'raj nguludan marhaban teu pernah dilakukeun ku Kanjeng Nabi eta ajeuna patokan landasana eta ya. Jadi urang ieu ulah naon aya rasa sudon kepada urang anu teu meeli nya ajeuna boga dasar teu dipeung teu dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi mah teu dilaksanakeun teu kasana teu nyanyahoanan lilibaran urang sadayana urang dipanggil naon diulang dina hajatan pernikahan. Jadi hajatan pernikahan apa dirinya naon? Para ibu sadayana tos disayeuikeun tuangeun. Pos satena, gulena, kadang-kala aya baso. Aya sagala aya baso, aya naon diseueur dirinya aya cincau. Tah, nu disadiakeun suku boga hajat teh karu-karu urang nyanak teh mah. Tah eta pendapat ajeuna badan nu boga hajatnya badan teu enak terasa tegenah yang geus diakeun karu-karu ayeuna istilah nama mawa imah sorangan eta ibarat itu patokan ajeuna para wargi sadayana tah para wargi anu katilu mah aya geus cinta tapi memilih tapi teu bisa cinta tah ieu mah para wargi kabawa ku batur kumaha guyubna kamasih teh kamasih be batur kamasih pikeun teu kiramun teu ta eta ieu mah niatan dan hate aya rasa era nya dina lain karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu mah kabawa ku batur tos didugikeun ku simkuring kamari yen ibadah anu ditolak teh para hiji ibadah anu teu jeung ilmu ngelaku balu teh nu kadua ibadah anu para wali sadayana anu memaksakan misalkan urang nya geus dumuk mun puasa teh panyakit teh leuwih naon leuwih ripuh leuwih parah gedenya lain sager ieu kalu-kalu puasa we maksakeun nya ceuk agami teu meunang puasa nya di mana geus sager pe puasa kodok di luar bulan Ramadan kan gitu keteranganana oge teu kuat ubijah nya teu kuat keneh pokodo amar mun puasa teu kuat keneh bayar bijah ka fakir miskin ta eta ulah jadi ibadah sok maksakeun mah ditolak bukan itu ibadah anu ditolak ku Allah teh aya ibadah aya rasa riya lain karena Allah ibadah teh nya ini kana majelis ilmu aya naon aya niatan anu sejen nya mun simkuring boga kabogoh tah hayang ka taji teh ku kabogoh kamasih teh kumitoha sareng ka ulang niatan lain karena Allah ria sedangkan dia teh musyrik anu kecil mun dilalila mah dilaksanakeun jadi dosa anu gede tah eta ge para ibu ya niatan lain karena Allah dina misalkan dina emut datang ke masjid datang ibu kadang-kala anu jadi naon istilah nama anu kieu teh kadang-kala jadi tos ngayakeun naon istilah nama snack terus ngundang ustaz asa galuh sabar hasilna teh aya kan tah ulah model kitu urang geus sakadana wayang eling islawal kadahna ibadah urang meningkat kadar keimanan ketakwaan urang meningkat eta kan tujuanana ulah anger monoton daya peningkatan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah kalau eta kan tujuanana anu pokok anu utama nya ta anu terakhir mah dina pernyataan teh anu naon anu teu milih ieu mah blank batur mah aya naon aya Isra wa Mi'raj naon istilah nama apal teu naon ieu teh nya Isra wal Mi'raj manehna mun ngomong apa teh cuek teh aya bulan teh di Ramadan sakenap deui sugan aya rasa bunga aya naon jom teu gageuing hatena tah ieu teh
para wargi sadaya jalma istilah nama anu teu becenrut malah jalmi anu rugi dunya sareng akhirat eta. Para wargi sadayana kantos Isra Mi'raj teh para wargi sadayana salah sahiji mujizatna Kanjeng Nabi. Diisorokeun teh dilempangkeun dipapakeun. Da upami ukuran Kanjeng Nabi papah mah di Mekah ka Madinah teu mungkin kan. Ya, biasa naon terus Mi'raj ka Sidratul Muntaha tepang sareng jannah Allah biasa uih deui ka Mekah dina waktu anu singkat dina waktu subuh upami telepat nyaeta. Pasedengkeun perjalanan di Mekah ka Madinah teh upami naik onta 2 bulan. Ya, 2 bulan 2 sasi para wargi sadayana. Eta peristiwa Isra wal Mi'raj teh diabadikeun dina surat Al-Isra ayat 1. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Eta dia bagi-bagikeun eta lalampahan Isra wal Mi'raj di Makkah ka Madinah upami Mi'raj nama ya eta mah tadi ayat anu tadi mah lalampahan Kanjeng Nabi di Mekah ka Madinah upami Mi'rajna ayatna dina surat An-Najm nya An-Najm di ayat 17 dugi ka ayat 17 tah lalampahan Isra wal Mi'raj. Nah Isra di Mekah ka Madinah mah dina surat Al-Isra ayat 1 para wargi sadayana. Mi'raj mah aya dina ayat An-Najm ayat 17 dugi ka ayat 17. Dan para wargi biasa naon dibuka dina Al-Qur'an dan Qur'an aya nama seureurnya aya perkata biasa muka kadangkala aya biasa naon gampilah talabul ilmi satia salian di ka masjid oge urang ngagaduh panduan anu menunjang kari patis urang menunjang kana istilah nama keimanan ketakwaan orang ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu teh aya nama gampil nya bade dina media televisi, bade dina buku, bade dina HP, klik nama kliknya tinggal ngecek hoyong naon aya peristiwa Isra wal Mi'raj geus aya misalkan channel munal klik aya apa bisa diilmi muka ilang kampil talabul ilmi teh katakan dina TV kan anu aya nilai lebih aya nilai plus ya aya diangkatna di bumi ka masjid kan pagi dina HP mah kadang-kala bari gogolera ya bari naon bari aktivitas ge bisa kan HP nya bari masa kalau HP gampil ya tapi tantos kadar kualitas kadar saya tadi lebih kene seperti kieu diangkat di bumi ka masjid eta morolog dosana nya beunnya eta lengkah tu patutnya janten ibadah eta malah para wargi sadayana pahala anu agung-agungna eta tolabul ilmi saya di pahala malah dina tolabul ilmi mah teu aya istilah sunat tolabul ilmi teu aya ari salat mah aya salat sunat rawati salat sunat tahajud duha aseur saumnya kitu keneh aya saum Senin Kemis saum Daud seueur deui nya upami dina ibadah haji aya umroh tah tolabul ilmi teu aya ku penting-pentingna tolabul ilmi malah anu pang cicupang dihariwangkeun ku iblis mah bu nyaeta perkawis tolabul ilmi maka teu heran teh emang tolabul ilmi mah seueur gangguan seueur hambatanana komo ka bapak-bapak nya iblis mah ku jalma ngalaksanakeun salat teu sieun
ku saum teu sieun. Tapi kumu jalmi kumu tolabul ilmi mah iblis sieun sisan ku. Sabab upami jalma biasa tolabul ilmi ibadahna bakal leres, salatna bakal leres, puasana bakal leres, hajina bakal leres dari barengan ku ilmu. Panaya kisah iblis teh sieun kene kudu sare. Ya, ibadah kudu salat. Dasarena jeung ilmu. Komo lamun salatna jeung ilmu leuwih sieun. Ieu mah cacakan ku jalma anu sare teu berdaya ka anu sare leuwih sieun ku jalma anu salat. Aku penting-pentingna da iblis teh Bu. Pangna dina dalam golongan jin kan iblis teh. Upami istilah nama pangna jadi makhluk anu hina di luar keluar di surga ka neraka teh naon embung dibere nasihat ku saku Allah eta iblis teh geura sujud ka Nabi Adam seperti para malaikat. Iblis mungkin kumaha anu bangun ana khairu minhu kaula leuwih hade tibatan Nabi Adam. Jadi tak upami urang ge lamun mung dibere nasihat mung tulabul ilmi sakala buktina eta teh tahu kaeunteupan ku iblis da iblis eunteup kana hate-hate eta jalma tanpa berusaha menggagalkan tolabul ini tentunya. Para ibu sadayana kantos Kanjeng Nabi ke atasna dioperasi ku malaikat Jibril, dibarengan ku malaikat Mikail. Para ibu sadayana nganai kendaraan naon kuningan buruknya buruk teh di naon makhluk anu seperti kuda dan leuwih alih nya eta kecepatan buruk seperti kilat nya seperti kilat. Para wanita sadayana eta saatasna eta sapaksana saatasna Kangjeng Nabi dugi ka Masjidil Aqsa eta buruk teh disimpen telah di eta lah di mun urang mah dicangcang. Terlebat Kangjeng Nabi lebat ka Masjidil Aqsa dina Kangjeng Nabi salat 2 rakaat. Anjeunna janten imam punya tadi anu hadir eta janten makmumna nyaeta para saudara para arwahna para nabi para rasul. Tah saatosna itu panhanaannya perjalanannya ke saya itu tah Kangjeng Nabi teh ku malaikat Jibril para ibu sadayana di pasihan leukeun ya. Nu kahiji nyaeta susu, nu kadua naon arak. Tah Kangjeng Nabi milih kalarasan Kangjeng Nabi milih teh cai susu. Lamun Kangjeng Nabi nyanak cai arak mah bisa kumaha deui ya. Cacakan Kangjeng Nabi teu milih eta minuman arak. Sebagian kami ayeuna sok aya anu minum arak. Kadang-kala kan meuli anu mahal karasana teu enak keur sampai tapi seueur kenehnya punya di tempat-tempat diskusi hiburan sok aya barudak ya. Misalnya sok aya gitu minum kata ku Kangjeng Nabi teu dicontohan teu diminum air susu teu diminum. Jadi alhamdulillah saatosna kitu Kangjeng Nabi Mi'raj naik ka langit ka hiji tepang sareng saha nya tepang di langit ka hiji Kangjeng Nabi tepang sareng Nabi Adam alaihi salam di barengan ku malaikat Jibril sareng Mikail. Tara saatosna kitu Kangjeng Nabi naik ka langit anu kadua tepang sareng saha ningan Nabi Yahya sareng Nabi Isa. Jadi Nabi Isa teh aya di langit kedua. Nabi Isa teh para ibu sadayana numutkeun keterangan bakal turun di ka bumi, bakal mereskeun alam dunya anu kacau balau aja. Malah orang Yahudi Israel bakal dipegat
ku Nabi Isa ke bakal di istilah nama lah di beberes turun bakal ayat turun Imam Mahdi ya sangat maka turun di barak manyanang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan dulu Kangjeng Nabi tepang sareng saha Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kakoncara naon kakasepanan Nabi. Sok sanajan kakasepan Nabi Yusuf istilah nama kasepane Kangjeng Nabi Muhammad. Ngan ku Allah ditonyolkeun kakasepan kan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang matos harita Siti Julaima kan dugi kana kagoda kitu nya. Nabi Yusuf alaihi dugi ka digunci, diomongkeun lah seorang istri pejabat dugi ka goda ku budak ku pembantu lah ceuk sarapan Nabi Yusuf teh digawe di dinya kitu nya di kementerian eta di Mesir. Nepi ka goda loba anu ngomongkeun urang. Siti Julaima teh modal kari wayu orang makan bersama. Eta para warga sadayana para ibu teh di istilah nama di luaran aya nu datang bawa menyisip bonte sagala macam akan ka ibu-ibu keur kayak gitu keur aktivitas itu Nabi Yusuf kalam sadayana merasa terpesona. Wah luar biasa dugi ka teu karasa leungeun-leungeun eta ibu-ibu teh ka geureut ku ningali kakasepanana katampanana Nabi Yusuf alaihi salam. Cik Siti Jol pek dahar cek kasana mah kaula anu sapopoe pagi jeung Nabi Yusuf kira anjeun sakitu karang kalimat teh geus kakeureut eta leungeun. Nah, jadi karasa aya menjadi urang teh upah itu ulah baka naon istilah nama ngagoreng diri batur tatama beri batur gara-garana aya geus kajadian geuning kitu nya. Jadi ulah baka nuduh ka batur kitu karena kalau berkurang kajadian barang bating seperti malah leuwih di maranehanana ya. Nah eta. Tah itu oge tadi langit ka tilunya, ayeuna langit anu kaopat Kanjeng Nabi tepang sareng saha Nabi Idris alaihi salam. Tah Nabi Idris alaihi salam teh para ibu sadayana Nabi naon anu istilah nama menta dimawatkeun ti heula hayang ngarasaan maot eta Nabi Idris alaihi salam. Terus anu lagi ka 5 tepang sareng Nabi Harun. Nabi Harun teh nyaeta bersaudara sareng saha Nabi Musa alaihi salam. Di langit kagenep Kangjeng Nabi tepang sareng saha Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam saatosna kitu ku Nabi Musa pantos tepang sareng Allah saketa kan ditaros ku Nabi Musa. Hei Kangjeng Nabi Muhammad meunang oleh-oleh naon anjeun? Naon dina lalampahan Isra wal Mi'raj ieu Kangjeng Nabi ngabejaan kene oleh-oleh salat sabaraha sawengi sadinten teh 50 kali. Salatnya mimitina 50 kali kabayang kan? Upami ayeuna salat asar memeh kaasup kana teh. Ka magrib teh bener aya salat naon deui upami karege nembe asar jika nama sajame enak memeh setengah jam geus kudu salat deui. Pas sabaraha kali bener upami eta dilaksanakeun dengan ku Nabi Musa moal kuateun umat anjeun mah ya Rasul Muhammad umat anjeun ubona pararono awakna lalu cekasarna lalu dihengker wihan deui ka ujukan deui ka Allah cek Nabi Musa wihan deui upami eta ugi sabaraha kali tah nya upami dugi ka 4 kali gitu nya dugi ka 5 kali lah salat teh sawengi sadinten eta teh ceuk Nabi Musa mah kedah ujukan deui da moal kuateun nya ngan Nabi
Kangjeng Nabi ngarasa izin ajri wineng teuing lah eta nama ujukanana nuhun ka Nabi. Datang sareng Nabi Muhammad 5 kali ge anggar moal kuat bener saja cariosan Nabi Musa da jalma sakedik pisan anu ngalaksanakeun ibadah salat. Contohna salat lohor. Seueur mana jalmi lebet ka masjid jeung di luar masjid. Di luar masjid ya. Subuh ke subuh. Seueur mana jalmi anu lebet ka masjid jeung di pasar. Di pasarnya di kantor saat itu sareng Nabi Musa teh lah ngangkat barbel mah anu agung. Eta mah ya tetapi angkat ka air wudu lebet ka masjid mah aya jalmi anu beratnya. Eta sareng Nabi Musa alaihi salam. Oke di dieu aya dua peristiwa anu hadir. Jadi kangjeng Nabi teu naon sifatna teu mereka deweng. Tah hayang meunang sorangan. Lamun aya nasihat contohna tidak mengikuti si Nabi Musa ku anjeunna didengar, ku anjeunna diperhatikeun. Nya, teu aya teu kangjeng Nabi terakhir nomor ieu ti Allah teu kitu kan? Disaring, dijaring. Nah itu sarosan Nabi Musa teh bener kan harusnya. Nah eta jadi urang ge para ibu sadaya pamain masukan di mesane aya naon nasihat di mesane urang geus sakedahna disaring, dijaring eta laras. Ulah naon ulah istilahna hayang meunang perangan eta. Anu salajengna di langit anu katujuh para ibu sadayana kangjeng Nabi tepang sareng saha kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapana para nabi, bapana para rasul. Eta tos jam sabaraha? 10.05 pas 5 rutina sakitu hapunten tangtosna 5 ala kadarna gitu nya ngisi kekosongan. Mudah-mudahan wayana Isra wa Mi'raj khususna dina ibadah salat maka urang tingkatkeun kuantitas sareng kualitas. Maksana kuantitas teh tangtos ari salat wajib 17 rakaat sabeungeun sadinten subuh, duhur, asar, maghrib sareng isya ditambah kuantitasnya ditambihan sareng salat sunat anu sanesna rawatibna salat malamna tentunya salat duhana oleh sagarog be kualitasna dina segi ilmuna nya dibuka di lembar-lembaran anu mata menunjang ibadah urang sadayana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan rabbi wa yukaffir majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali adimi sultani rabbana dalamna husana wa ilam tafkirana wa tarhamna wa qurana minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa lafiyatan jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqaratil maut wa najatan minana wa rafaina lisan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan wa
wasilana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.